Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, kumaha kabarna sarehat? Mudah-mudahan anjeun sadayana sarehat sadayananya. Amin. Barudak dina dinten ayeuna urang lebet kana pangajaran opat nyaeta kapahlawanan. Anu kahiji nyaeta ngedalkeun pamadegan berdasarkan gambar. Yuk urang baca sarengan isi pamadeganana. Kahiji kelas 5 sakedeung deui pere. Kumaha lamun urang piknik ka puncak? Di puncak urang bisa ngarasakeun hawa nu tiis. Salian ti eta urang bisa nempo pemandangan nu endah di sabereunana. Dina gambar kadua pendapatna nyaeta kuring teu satuju piknik ka puncak. Leuwih hade piknik ka Monas. Sabab di Monas bisa nempo diorama perjuangan bangsa urang. Salian ti bisa nitenan bukti sajarah, urang oge bisa nyaksikeun kaendahan ibu kota ti puncak Monas. Anu kaduana nyaeta nepikeun poko pasoalan. Dina carita tadi, eusina mangrupakeun pamadegan masing-masing. Nu saurang milih piknik ka puncak, sedangkan nu sejenna milih ka Monas. Tapi kaduanana nyaritakeun poko pasoalan nu sarua, nyaeta piknik. Nah ayeuna hideuk buka buku paket hideep halaman 86, urang eusian sasarengan latihan soalna. Parentahna teangan pokok pasoalan nu tepikeun ku babaturan hideep di handap ieu. Nu A. Muhammad Toha pajuang ti Dayakolot. Nu leber wawanena dina nanjerkeun kamardikaan bangsa. Pokok pasoalanna nyaeta pajuang. B. Nagara urang merdeka ku jasana para pajuang nu aya di unggal pelosok nagara. Pokok pasoalanana nyaeta jasa para pajuang. C. Soekarno-Hatta mangrupakeun tokoh proklamator bangsa urang. Pokok pasoalanna nyaeta tokoh proklamator. D. Barudak sakola perlu diajar sajarah supaya bisa neruskeun cita-citana nyaeta nagara nu adil tur makmur. Pokok pasoalanna nyaeta diajar sajarah. Nu E. Chairil Anwar ngahudang sumanget bangsa dina nanjerkeun kamardikaan liwat karya puisina. Pokok pasoalanna nyaeta sumanget bangsa. Anu saterasna di halaman 88 aya guneman anu judulna Mieling 17 Agustus. Mangga ku hideep baca dugi ka halaman 100 teras eusian pancena. Anu kadua nyaeta nepikeun amanat ku lisan. Titenan conto nirab ieu tuluy petakeun. Wilujeng enjing, dina aya di bumi aya ieu abdi lina. Dina saur bu guru, enjing kedah dongkap enjing-enjing. Mangga upami tiasa mah teti enjing miosna sareng abdi. Ku abdi diantosan di bumi. Conto sejenna nyaeta saperti Neni enjing ulah hilap ka bumi abdi. Ibu punten abdi panganggaleukkeun pulpen. Arepan isukeun ka sakola moal bal. Saterasna aya pancen, mangga ku hideep eusian kangge bahan latihan. Saterasna nyaeta aya teks anu judulna Perjuangan Otto Iskandardinata. Yeuh urang baca sarengan. Saha Otto Iskandardinata teh? Otto Iskandardinata nyaeta salah saurang pahlawan nasional nu asalna ti Bandung, Jawa Barat. Anjeunna dibabarkeun dina kaping 31 Maret 1887. Pak Otto ti mimiti murang kali keneh tos katangen bakat ka pamimpinanana. Kurencanganna anjeunna diturut pisan. Sanaos kitu Pak Otto tara sok adigung. Dina taun 1820 Pak Otto ngawitan janten guru di Banyumas, Jawa Tengah. Di Banyumas Pak Otto dialihkeun ka Bandung. Di Bandung anjeunna janten anggota Paguyuban Pasundan nu merjuangkeun kamardikaan bangsa.
Dina tahun 1821 Pak Otto kapilih janten anggota Dewan Rakyat. Didinya sadaya cita-citana ngeunaan perjuangan didugikeun dina sidang kalayan tenang. Anjeunna tara sok ieu gimir dina babela perjuangan bangsa. Kusabab kateunengna ngadugikeun cita-cita dina ngabela perjuangan kemerdekaan. Anjeunna kenging julukan Si Jalak Harupat. Saparantosna Indonesia merdeka, Pak Otto diangkat janten Menteri Negara nu ngawitnan. Ngan hanjakal anjeunna ngantunkeun dina sasi Oktober 1845. Namung sumanget kapahlawanana tetap hirup dina diri sakumna bangsa Indonesia. Saterasna hidup buka buku paket halaman 108, urang jawab sasarengan pananyana. Nomor hiji, di mana Pak Otto dibabarkeun? Pak Otto dibabarkeun di Bandung. Nomor 2, Pak Otto timulang kali keneh tos katangen bakatna. Dina naon bakatna teh? Bakat Pak Otto nyaeta dina kapamimpinanana. Katilu, ku gedena wawanen dina ngadugikeun cita-citana, Pak Otto kenging julukan naon? Si Jalak Harupat. Nu kaopat, saparantos Indonesia merdeka, Pak Otto janten naon? Janten Menteri Nagara nu ngawitan. Saterasna nyaeta harti kecap. Pahlawan jalma nu punjul kawani jeung pangorbanana dina ngabela kemerdekaan. Dibabarkeun, diudalkeun ka alam dunya. Rerencangan nyaeta jelema anu boga hubungan deukeut. Adigung nyaeta sombong, sifat boga leuwih ti nu lian. Paguyuban nyaeta pakumpulan nu mibanda tujuan sarua. Dewan Rakyat nyaeta anggota dewan hasil pemilihan rakyat dina pemilu. Julukan nyaeta sebutan, sakumna nyaeta sakabeh. Materi terakhir dina dinten ayeuna nyaeta kecap sabalikna atau antonim. Lanjerkeun antonimna ngarongrong, ngahiji, antonimna sewang-sewangan, sumanget gedul, gimirwani, babar, pupus. Nah, didinya dihandapna hidup tiasa ninggal aya contoh kalimatna. Saperti nomor hiji, nanjerkeun antonimna ngarongrong. Contoh kalimatna, dina nanjerkeun kamerdekaan teu saeutik pahlawan bangsa nu tiwas. Terus waktu harita teu saeutik anu ngarongrong perjuangan. Eta contona. Anu kadua ngahiji antonimna sewang-sewangan. Tina berjuang urang kudu bisa ngahiji. Dina berjuang urang ulah sewang-sewangan. Nah, anu katilu duikan nomor 7, cobi hidup damel kalimatna masing-masing. Alhamdulillah materi dina dinten ayeuna atos rengse, mangga ku hidup pelajari cing leres ngartos. Latihan-latihanna cobi dikerjakeun supados tambah ngartos, tapi latihanna teu dikumpulkeun atau tugas-tugasnya atau latihan-latihannya tidak dikumpulkan, hanya sebagai latihan saja buat kalian. Jika ada yang tidak kalian pahami atau kalian bingung mengerjakan, kalian boleh japri Miss dan menanyakan soal yang tidak kalian pahami. Oke, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.